Sidina Umar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawaraan lain. Sebab Sidina Umar mah kapan cek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Eta teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan nyilim. Sidina Umar geus senyum bae. Tuhan sok mah iya, usieun-sieun setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Lha ka mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan. Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan teu wani. Begitu dekat dia, berat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sidina Umar cekan. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama. Lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sidina Umar dina Bukhari. Dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah langsung dakni. Ka dieu ka abdi keun kos kitu mah. Nyingkir tuan nyingkir. Kayak heula Umar main dakni bae. Kangjeng Nabi. Eta kuna ku harenges-harengesna. Mentek Al-Faruq. Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh. Pan teluh teh setan di bawah setan. Bisi kadatangan ku jurig. Denden diunggal lawang. Umar Al-Faruq. Setan. Aya merek eta sieun aing. Umpat setan. Ngumpat misalnya di Imah Haji Pendita aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani. Begitu Haji Pendita kaluar, nah. Aing sieun ge ka itu ka sia mah di. Ulah keluar kuduna. Tetap diintip setan mah kan hebat. Aing sieun ge ka itu cekeun. Tapi keluar awas ya ku aing. Geus diancam bae ku nya. Keistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur. Si Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ta malaikat. Mane mah macem-macem bae. Lamun masih kena pikiran anu ieu tetep kula mah dek dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener teu ngalawan. Bener henteu, eta kan hebat sahabat bakaran itu. Mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sidina Abu Bakar. Nah, ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat, kuburlah di dinya di pinggir Sidina Abu Bakar, ya Kangjeng, ieu Sidina Abu Bakar Siddiq, ieu Sidina Umar. Tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah. Miti maju, mundur ke belah dia, ke mundur deui. Antara kitu makomna set. Di Kangjeng Sidina Umar, Abu Bakar di Sidina Umar. Kududa urang mundur, adab-adabana mundur dina riad. Kuari lamun mundur katakol malah askar. Urang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajen. Nah, Sidina Umar maot. Kuburkeun nu mimpin Sidina Ali.
beresina Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil, nu terkenal dengan kejawaraanana. Saha anu teu sieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar, musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun. Maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh. Doakeun ku Sayyidina Ali, beres ngadoa bubar kabeh. Sayyidina Ali ge mundur. Begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Aya ngadanya keur jadi. Atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sayyidina Ali mah kan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan, suara Sayyidina Umar bisa kadenge. Langsung yuk bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat man rabbuka, cik Sayyidina Umar teh pangeran aing Allah, ai pangeran maneh. Sayyidina Ali di luhur seserian. Cek Sayyidina Ali bener ya. Masya Allah kari. Cek malaikat teh atuh pangerannya Allah sarua sesama pangeran Allah. Kok make rupa nu ieu? Cicing wae tah malaikat. Diteruskan wa man nabiyuka cek malaikat. Iya digigir tah nabi tah digigir. Aing ngarendeng ngeunana tah. Cak nu saurang deh, emang ieu saha? Ieu Umar. Atuh kunaon ditanya. Atuh aing jauh Umar mah moal ditanya cek nya. Jawara tah mah atuh. Beuteung ngalaleos, kae kada ulah ngaleos. Robah beungeut ulah make beungeut anu nyingseunaan mukminin. Kafir, Yahudi, Nasrani silakan make beungeut nu mana bae ge. Tapi mukminin ulah make beungeut euy. Awas ya mun make beungeut nu ieu deui, awas wae. Malaikat lapor ka Gusti Allah. Gusti, kuara ieu mah jelema. Cak Gusti turunkeun beungeut sia rupana. Beres, Sayyidina Ali seserian. Kapangi kan baca seserian. Ali, kunaon maneh? Mata dagu. Kun make seserian. Aduh. Nyata ceknya teh. Anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dek dilawan ku kula. Ternyata kabeneran, bener. Ditanya sakumaha tadi tah. Tah. Kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae, geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin. Sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir. Tepati sieun jasa, tepati serem jasa, rada lah rada. Bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah, kekasih Allah, ulama-ulama salihin. Awas, kudu make senyum saeutik. Sayyidina Umar bahara jasa. Dah, bantah ka ayeuna malaikat teh lamun nanya wali teu keras. Bab ingat ancaman sino awas ya kowe. Sayyidina Umar maka malaikat-malaikat diancam. Teu kira-kira teh. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sayyidina Umar, cinta ka Sayyidina Utsman, cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema. Dua anu jawara hiji Sayyidina Umar, dua Sayyidina Ali. Piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud. Kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana. Di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana neuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah. Sebab nyana pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeun nyana laku bae. Urang mah pan ngemblok pedagang ya. Ngitung deui, ngitung deui. Deres teu buruk mah nu buruk mah pan hese. Dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu. Muter.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah ribuan onta ketika perang ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana